Cek, kumaha geus nginjem duit teh? Geus ye. Mana atuh? Sok-sok buru, bisikan nyawan bisikan. Ye. Wah. Nginjemna 500, katampana 450. Dipotong admin 50. Nuhun atuh cek, geus dibere minjem ngaran KTP keur minjem duit. Nuhunnya cenah ieu mah keur meuli bakso we lah, keur meuli kopi, keur naon we lah ieu mah ieu. Ulah dibejakeun ka salaki abi mah gede amak, komo bebejak kasih ke Nur mah mesti buru-buru ditagih hutang. Omatnya. Kamana nya si Ucu teh? Can ka dieu wae, nya teh geus waktuna mayar. Atuh kaburu ka dieu bangkrilingna. Ah, wae ngelakuan kasih Nur buat aya di warung. Duh, aya nelpon ieu ya naon? Halo, naon, Cak? Aya Cipitri di dinya. Mun aya Cipitri di dinya, urang rek aya perlu. Nah aya naon atuh Cak nanyakeun Cipitri? Iya, Cipitri minjem duit atas saran urang. Waktu nak, tapi can mayar-mayar. Atuh make jeung nginjemkeun ngaran jeung KTP. Geus naon si eta mah hese mayar? Tuh urang perlu kumaha ya.